illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la illallah la kamari aya alam ma'rifat. Alam tersebut adalah alam lahut. Alam lahut eta wa huwa al-watanul asli, tahapan atau alam bangsa asli asal. Al-mazkur anu disebut alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi, nu dijieun di eta alam ruhul qudsi fi ahsani taqwim. Tadi teh eta urang memeh dijieun kuari dijieun heula di alam arwah, etalah watonul asli. Kuari kan urang teh alam dunia, alam nasut, naik alam malakut, langit alam malaikat, naik deui alam lahut. Nyaho atau alam eta biar urang dibere rasa. Urang teh kungsi di alam eta, kuari turun ke alam nasut, nu bungkusna teh awak. Urang maot roh balik deui ke alam eta, balik deui ke alam eta lamun sesuai jeung tadi alastu birabbikum qalu bala salamet. Lamun urang teu akur isyhadna balik ke alam aslina bakal ditendeng di penjara neraka. Nah, iya ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam nu eta make cara. Seluruh thariqah beda ngaran akur maksud. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai thariqah. Aya di Indonesia bae aya 24 thariqah di Indonesia. Ieu teh jaga nyahokeun alam eta. Lamun endek atuh oh masalah. Siap. Deuk hayang nyahokeun alam eta, los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping. Aduh. Sebab urang geraya di luhur eta poho. Poho asa di mana? Kedua ulah hayang boga perusahaan, ulah hayang boga sawah, ulah hayang boga pabrik, ulah hayang pancena kitu amat tuh sia wajar ge ada juga nanyakeun kitu amat bae berarti moal nya nanti moal. hese tapi lamun ku Allah dibere bisa mah babari. Tapi aja urusan Allah babari ngan cara-carana dong orang mun nyaritakeun metodena betapa hese. Jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan. Saya tuh urang aya hubungan jeung makhluk.
iya matak cak di dia awas wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi nu dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul hakiki manusia bangsa hakiki asli da urang eta asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh jadi ieu lalagaan awak nu ieu lalagaan nu mantak lamun urang geus cinta jasa ka Allah ieu teh kudu diurusan lalagaan ieu mah sakikieun mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka dahar jang awak minum jang awak imah jang awak kendaraan jang awak awewe jang awak naon deui hayu sebutan heula Gusti atuh ayo jang awak kabeh kan mobil jang awak naon deui karung jang awak jang awak kabeh rumah teu pernah diurusan terus teu pernah diurusan nah ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul hakiki manusia asli nama eta gimana lagaan mantak ieu mah teh gotong kuburanana mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut mungkin di sumur mungkin cara di padang bus mungkin atau normal biasa itu sama sepira lalagaan nu asli apa ya kan wali ditanya mama lamun mama maot engke dikuburna di mana susuriannya kudaon mikiran kuburan mama ente supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae teh urusan si anu hirup aju balangkeun bae mama mah geus ka kali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu dipikiran mama mah ya nama geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan Ibu Tin mempersiapkan kuburan kuari di Karawang aya kuburan hargana 1 miliar anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti nu modal geus araraya kuari kuburan geus disiap-siapkeun kuburan teh tah beus hayang meuli los dari tukang Karawang wali mah lain gitu ih sabodo urusan jeung awak mama kok gitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari ge mama mah geus asa jeung Allah kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah deuk kumaha deui geus teu boga perasaan ku malah sapira awak urang mah kuari awak teu beunang kakotoran saeutik kobo kaciduhan ku batur buat langsung masang asa boga cimande tamat bebejana mah gelut can orang menang awak jadi urang dan matak Gusti ditanya kusaware hamba di hati masing-masing Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk neuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu genep tahu 40 70 100 moal kebel kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh aslina sia mah cak Allah aslina sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki
dibumule ya Allah awak isu pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ar-ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nyaho yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi teu nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia yo laut haju aya naon gitu naon ngara cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna mae ka luhur tah al musiamah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu mentak urang deuk ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu ilmu sia udah kumaha titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil qudsi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mantak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sungut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubul tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wajnabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun celi sesuai jeung syariat lempengkeun irung sungut sesuai jeung syariat lempengkeun beteng sesuai jeung syariat dubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik golbu mulai bagian batin sok kolbu gerak ieu teh deuk naon maksudna deuk hayangnya lubil golbi di sekitarna aya latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan negara eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta asli urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man shalla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese-hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu dan sakanjing Nabi nu ngomongna ente baca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabiyah bakal neuleuh ku mata hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mah ngimpi ka panggih jeung Allah ari eta coba si eta tanyakeun ngimpi naon ngimpi nu kakula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebo ngeunah aju nanjak set aju nanjak nyana teu nyakelan ngaguling bareng ngaguling terus ka handapeun kebo katin cek hulu pan teh ngimpi joreja set mah si eta pang jore-jorena ngimpi teh mah heeh aju nyana jojoakan aduh aja pemajikan aya naon enggak waduh mimpi apa waduh enggak bagus dah eta geus gitu mimpi ya Allah Masya Allah
Sakapeung waktu bae deui nu ngimpinya bagus jasa kieu cenah ngimpi nya kapal udara. Bu bagus sama. Maju. Masyaallah tengah-tengah diragakeun. Oh bener lah si eta mah. Atuh bener kumaha atuh jatah nonton main bola sih. Soalnya nginon gerhesna gitu boro-boro babacaan kayak sorangan di hadapan TV ya tuh pantes diangkat panglima setan ge. Tuh nya mah kabehan bukunya na doang. Nah iya eta cak kanjeng Nabi baca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi mantap kula begitu kapake jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi an-nabiyil al-ummi al-hadi wa ala alihi wasallam eta ti Habib Lutfi wirid ini sakula keur waktu dibere jah ya sholawat ya ieu salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala teu sembarangan masa Habib Lutfi mere sembarangan berarti ieu wahara ieu terus kula sok dibaca geus mal dibere nya ahoh ka dituna tuh eta Habib Lutfi ge kagula mere eta padahal entek dina sholawat aya kos kitu tah eta lamun teu ngimpi ka panggih Allah mata hate ningali ka Allah atawa ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta teh henteu sambarangan horeng kudu ditobatan heula tobat syariat kuwi tobat dina tarekat berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan lamun can bisa latifatul qalbina kumaha latifatul ruhna kumaha latifatul sirina kumaha geus sesuai encan tobatan ka Allah si ongko hayang tapi itu bener mulai orang aduh beki spesifik tak berarti geus kaliwatan syariat nu tadi kan syariat mah bari bagian batin ieu teh menempuh hakikat hayang kalubil qalbi nu aslina urang eta mun urang datang ka aslina dunia deket lah sagede perep gente sagede gente dunia teh deket ka Mekah halengkah ka Banten salengkah ka mana we salengkah deket sebab urang geus aya di aslina ai asli urang ruhil qudsi ai ruhil qudsi mukallamah jeung Allah lamun urang mukallamah jeung Allah Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia pengen ngomong sompral jasa tapi di ilmu hakikat pokos gitu mata kumaha nya beja kun fayakun geus dibikeun nyen masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak doh Teh Mansur di Mekah hayang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduheun Haji Pendi turun ke sumur berbek mun teu getulgan paeh ngaberekbek sama ya Allah ada dah gaya anak atuh mun eueuh anak dah wari tinggal ila ruhi kunaon eta deket Si Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set Masya Allah karim ini kumaha urang carita zaman wali sanga carita zaman para wali nu eta henteu kudu nu eta horeng nu ayeuna ge aya kuari ge aya kuari geus eta saha cenah kieu boleh bejaan jadi teh ngaho cenah Habib Rozak bisa oge bisa Habib Rozak ge nya geus kikieuan beset deuk hiber per kajongklok betul jelas aya lah kajian kuku mah aya pasti boy pasti jasa aya nah deket dunia teh deket Masya Allah tinggal orang kabita mau nyaritakeun alam eta kabita lamun urang nyaritakeun karomah para wali haji urang kabita ku karomahna moal datang ka Allah janya nama henteu nya nama hayang ka Allah lain ku karomahna urang mah resep ku karomahna moal beres mantak lamun eueuh anu nungtun moal datang ka Allah
Ini matak bahasa lagi usul ilallah, datang ke Allah. Datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat? Lain. Naik Apollo? Lain. Apakah naik mobil? Henteu. Datang ke Allah mah orang di dieu bae ge ja Allah mah aya. Henteu kudu ka Mekah ja Allah mah aya. Nu diibadahan ku urang di Mekah jeung di dieu akur. Tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang. Datangkeun ka lubil qalbi. Atuh melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun 2 tahun selesai. Tapi perang melawan nafsu terus datang ka tutup umur. Hayang kal lubil qalbi, ruh kil kudsi insanul haqiqi eta mantak dijieun bae metode torikoh ngaranna. Bacalah kurang ihya, bacalah kurang minhajul abidin, bacalah kurang hikam, bacalah kurang mau'izatul mukminin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf. Adapun praktekna tetap kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid. Mantak di Pasar Kemis aya bae haji mursyid. Geus bae kadinya teh boga sakolanya di dinya. Ente sakola di dinya. Engke ge usul. Ka mana usulna? Kurupuk. Dagang kurupuk. Nah iya tuh ya Allah ya Rabb. Wa yazharu wujuduhu bitaubat. Bisa. Ayaruhil kursi ku carita tobat. Tobatna urang mah tobat syariat gencan. Kobo engke tobat thariqah. Atuh lain deui kan tobat thariqah. Melalui renungan-renungan riyadhah, mujahadah, muhasabah, tafakur, zikir, wa talqin, wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan. Maka lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala kalimati la ilaha illallah bilisani fil jinan. Aya lisan qalbu. Aya mata ieu, aya mata qalbu. Aya ceuli ieu, aya ceuli qalbu. Aya lisan ieu, aya lisan qalbu. Urang mah la ilaha illallah lisan ieu, lisan qalbu nutup. Urang mah neuleuh make ieu mata qalbu nutup supaya kabuka kumaha? Ieu mata hati. Sebab takbir jelema nu salat kadenge Allahu Akbar kosong takbir kanyawan. Salat kajawan kosong. Mentak jelema nu luhur ngamakmum salah teu ngamakmum salah. Allahu Akbar kosong. Bungeun tah. Salat sorangan. Mantap bisa jipen di salat sorangan eta teh keur oah. Oah. Jadi keur fana. Maksudna rusak, kerusak. Karung teu laku. Fana. Ya Allah. La ilaha illallah lazim get badak disebutna zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah. Urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah abeh nyaho bae. Urang dicepetkeun katarik sorangan roh qalbu narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh teu guguru nu ka situ katana. Ulah lamun aya nu zikir ka situ teh guguru salaman teu kan teh guguru lain lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah aturanana main bola ge make aturan atuh zikir sarua. Nah engke ka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik lek eueuh nu eta mal bejaan ka ditu naik zikir du eta tek 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 tek. Nah ieu mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisani awalan lisan urang kuari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi. Lamun encan hirup hate moal bisa. Lamun hate geus hirup kakarak bilisani fil jinan engke ge jalem peureum ngahanang teu puguh eueuh du kadenge nanaon. Hirup hate teh jeung Allah. Urang babarengan jeung bos bae ge betapa bangga. Urang ngarendeng jeung nu geulis bae ge betapa bangga dikerumuni orang banyak.
Hei, Allahumma zawijni zaujatan gitu. Itu ada satu kebanggaan kan. Wih, masya Allah. Kita saya tak bos, nu boga pabrik anu, ratusan hektar, ribuan hektar. Aya satu kebanggaan. Atuh komo ieu jeung Allah nu bogana, nu nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang. Betapa masa situ bangga. Eueuhna naon? Ya Karim. Hati hirup hina tusamihil mutasawwifah tiflal ma'ani. Dingaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani, bocah makna. Kumaha tah disebut bocah mana? Urang neuleuh orok teh eueuh dosaan. Sakabeh jelema hayang nyekel orok lantaran resep eueuh dosaan. Komo orokna ieu bangun pikasepen pigelis rapi ku eueuh dosaan, jelema iba kabeh ka orok nyekel. Ini anak siapa? Bapana nu tolol. Gua anaknya anak siapa? Hatuh tolol bapana. Tolol duluan. Anaknya enggak tahu sebenarnya. Nah, ieu orok ya. Carita orok jelema iba kabeh ka orok. Lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais. Lamun aya orok di jalan sahabat ge pasti teu kafir teu mumin tek ngais kabeh jelema ka orok mah. Jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibubicin ka sawah dicokot ku sahabat ge orok mah. Sahabat budak leutik lamun manggihan orok bebeja pasti kakakana aya orok. Eueuh bae anu henteu iba ka orok mah. Sebab naon? Eueuh dosaan. Ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang. Kabeh jawarana hayang, kiaina hayang, santrina hayang, pengusahana hayang. Komo atuh hayang berkat mah waduh geus bahara jasa. Temu lain mega-mega deui tah mah. Kabeh mengkerumuni. Tuh, sebab kabeh merasa iba, merasa hayang deket sakumaha orok disebut tiflal ma'ani. Ketika seseorang geus menjadi tiflal ma'ani, naon bedana jeung budak mah teu boga dosa, boro anak asli, sangkilang hasil zina kabeh iba, kabeh nyaah, kabeh deudeuh. Eueuh nu embung jelema dibere orok. Lamun aya orok terlantar cokot ku urang, kajeun teuing sasaha ge. Kajeun teuing di mana bae, cokot bae ku urang. Sebabnya na teh eueuh dosaan. Ketika urang geus datang kana ruhil qudsi nu aya dina lubil qalbi, jelema kabeh deudeuh jeung nyaah. Kabeh. Ketika aya nu ngomongkeun lainnya nu salah, rasa hasudna nu aya. Batur ngomongkeun, batur benci, lainna naon hate leutikna mah henteu ngan rasa hasudna doang nu aya. Geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf. Dibere nyawa urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep. Ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutikna mah henteu ngan hasudna nu aya. Atuh geus dinyatakeun mantap nyaho, itu hasud atuh nyaho. Gitulah lubil bani. Prosesna nu hese sehingga urang kudu hayang jadi tiflul mani sebab nyana mah ku sebab eueuh dosa ka sahabae bagus. Lamun aya jelema lamun lain ke makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa nya da teu situ mah bagus nu di deuleu bagusna bae. Mun aya jelema jawara nu di deuleuna bagus dan henteu neuleuh jorena. Mun aya pengusaha nu di deuleu bagus dan henteu neuleuh jorena. Lamun aya jelema tukang mabok nu di deuleu bagusna bae mabokna teh di deuleu. Mun aya jelema tukang zina nu di deuleu bagusna bae misalnya nyana pernah di pengajian, misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di deuleu eta bae. Adapun zina teh di deuleu. Mabokna teh di deuleu. Jadi nyana mah selalu nu di deuleu bagusna bae. Eueuh teu pernah neuleuh ka nu gorengna. Nu matak jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun. Hebah ngaranna. Jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema. Padahal kabeh cinta. Kos itulah tiflul mani. Eta teh prosesna tobat heula, tobatan zahir ge saseleh. Tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae. Urang lamun deuleu awe astagfirullah. Gelis amat sih. Di mana imanna sih?
nomor HP na sabaraha sih eta mah panglima panglima tadek kebersihan awak supaya jadi tiplul mani teh prosesnya Masya Allah karim. Nah iyalah mun urang kayak nyaho kana keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hihibran teh lain awakna rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alastu birabbikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon teu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab. Urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantag teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanana urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salat teh keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar masyaallah ngeunaheun jasa mata kadang-kadang sholat maghrib sarakaat ku ngeunah-ngeunah maksudnya di koser sarakaat sakda iya keur carita urang ngaji hiburan supaya jaho oh aslina urang mah eta aslina urang mah jadi urang teh kuari kikiran teh urang kabawa ku lain asli ketika urang kabawa ku lain asli atau tempat urang ge moal asli tempat asli orang makan surga ketika orang udah asli atau lain asli tempat orang kemana saya tak tinggal gitu baik kok make terlena atau orang ya kekayaan hidup mulai asli ya itu sabada sia nafsu cok arahan gerege ya nah iyalah aina tusammihil mutasawwifat tiklal mani li annahu wallahu a'lam bishawab.